Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat sadayana anu dimuliakeun ku Rabbul Alamin. Dina ieu panaosan urang nyoba-nyoba ngabahas doa nu sakurang diajengkeun ka Pangeran tiap ba'da salat sakirang-kirangna. Urang sok ngajerit Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngadina ngaji di zaman modern mah urang make judul ieu pengajian teh urang nyoba-nyoba ngabahas masalah bagja. Naon bieu teh urang nyoba-nyoba ngabahas masalah bagja atau nugraha, bahasa barudak ayeuna mah disebut bahagia. Eta bahagia teh kaum ibu pada neangan ku sararea Islam, kaum muslimin neangan bagja jeung bahagia. Kafir neangan bagja jeung bahagia. Malah kudu Maha Suci disebutkeun dibewarakeun ka Kangjeng Nabi cek Allah tu Muhammad wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Jelema-jelema nu baheula teh urang kafir sok ngajerit ka Pangeran marentah hayang kapanggih bagja jeung bahagia di dunya. Ngan para menta sauluk oge hayang bagja jeung bahagia di akhirat. Lamun jelema menta bagja jeung bahagia di alam dunia wungkul bisa jadi ku Pangeran dibikeun bagjana di dunia. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq mal kabagian di akhirat. Tapi sawarek nama tangtuna ge khususna kaum mukminin muslimin mukminat muslimat ulah menta bagja jeung bahagia di dunia unggul tapi hayang bagja jeung bahagia di dunia jeung di wa min may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cinget nama bagja jeung bahagia teh diteangan ku sararea ulun ngetan ketika jelema teh teu milih halal jeung teu milih haram bawaning ku hayang kapanggih jeung bahagia. Tapi anehna teh eta bahagia pada ngalaku sararea dina kanyataanna mah teh sararea nu meunang bahagia. Diudag-udag ku sadayana, dikorehan ku sadayana, diarala ku sadayana eta bahagia. Tapi mun nganjang ka imah urang teh malah susah. Bahagia mah teranganjang terlololacan. Naon kinten-kinten. Naon sababna? Bahagia di ala nu datang susah. Nah bahagia nu geus beak kira-kira atau Allah Subhanahu wa taala nu korek teh mere bahagia. Eta perkarosan diwaler lain Allah nu korek moal mere bagja jeung bahagia ka manusia. Sanes bagja jeung bahagia nu beak da moal beak. Sakali deui, ngadeui dia. Lain bahagia anu beak, lain Allah nu korek, tapi urang ku anjeun nu salah neanganna. Neangan bahagia, neangan bagja lain dina tempatna. Mesin kuring gak ada keyakinan dia hadir di dia ada 88% mah itu keur memuas susah kabeh gitu. Terus langsung gua ketinggali banget. Dan pancet Imam Ghazali ari isi hate teh sok umpat kamararai. Ari susah teh tempatna jeung bunga dina hate. Kantong ditongan bujalna mun hayang nyaho hate jelema. Tempol raina we bibir garing buku kusut masing dia beres jadi wedakan we. Ketinggali nu susah mah. Oh, itu dek diubaran supaya susah balungnya. Lain Allah nu korek, lain bahagia nu beak, tapi urang salah sorangan neangan bagja jeung bahagia lain dina tempatna. Kalau urang Jawa Barat, pada umumnya mah urang Jawa Barat teh resep anu lauk asin. Lauk asin teh spesifik Jawa Barat eta. Lamun dahar teu make asin teh kurang sok. Dewe sararea neangan asin, tapi teu meunang sararea, lain asin nu beak, lain laut nu saat, lain pangeran nu korek. Ngan urang we lepat ku anjeun neangan asin lain dina tempatna. Kalau kagiridik mamawa kecil ke Gunung Tangkuban Parahu. Dengan ditanya teh ku Hansip teh ka mana bapak teh? Rek ka Tangkuban Parahu. Rek naon rek ngala asin, ngetik. Nya moal meunang paling aya ge bangkelonok di Tangkuban Parahu. Da asin mah di laut. Kameget mah loba anu beuki belut. Sararea bareki kana belut. Ngan teu meunang belut dan neangan belut lain dina tempatna. Kalau kagiridik mamawa urat ka bioskop. Di bioskop mah moal aya belut. Paling banter ge ti pamajikan. Nya pancet saya tinggi menang jodoh di bioskopnya. Loba.
Belut mah ayana di balong atau di sawah, asin ayana di laut. Tah bagja jeung bahagia teh ditayangan ke sararea sebenarnya lain beak lain Allah nu korek. Tapi urang sorangan teu uninga di mana lemburna, di mana kandangna bahagia. Semua di mana tuh Bapak Jali? Bagja jeung bahagia mah ayana teh dina kariduan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari teh mah nyangka bahagia teh ayana dina duit. Nu matak dulu nyawa ngalah duit mah teu dipilih halal jeung haram. Asal menang duit. Pan loba jelema nu ngomong kalepasan, wah sagala ge pokona mah duit kan gitu. Malah teh santri sok kalepasan ngomong. Agama ge mah maju teu make duit mah. Ibadah mah jalan teu make duit mah. Istighfar deui ibu jelema iman Islam. Dulu nyawa ngalah duit ka ditu ka dieu. Menang duitna, aya nu menang, aya nu eta nu menang duit kira-kira aya bahagiana. Atuh saeutik nu loba duitna eueuh bagja jeung bahagiana. Jumpuing fungsi maos dina majalah tenaga Amerika aya nu beunghar ka bina-bina raja minyak. Hirupna ukur dino bukan susah. Ketika ditanya ke wartawan, ari anjeun meni susah kalilana karapisan bunga di dunia teh, sok mah ngajawab cuk manehna, buku we bunga mah sok. Iraha ari anjeun bunga teh, nah narima untung. Jawabna lain, iraha teh. Kuring mah turun deui pang bunga-bunga di alam dunia iwalti di mana kuring keur ngising bari udud. Ka bina-bina ya. Pagawean kitu mah kudu miskin jadi bisa. Duitnya menang, bagjana leungit. Kenaon ibu gitu. Tapi eta mah kating bedegong nafsu teh saeutik jelema ajeun bagja jeung bahagiana leungit atau duitna loba. Da alim sing kuring mah. Naon duit loba bahagiana eueuh. Dan butuh sateku duit dek ngalah bahagia. Butuh sateku kopeah dek hargaan sirah. Ari kopeah na mahkota Elizabeth dibikeun ka urang, nu make berlian di luhurna teh. Ngan sirahna pupus sageleng kitu. Kenaon gitu. Butuh sateku ali rek ngahargaan curug, ali na berlian curugna potong kenaon. Butuh sateku pamajikan rek ngahargaan si eta. Pamajikanana bintang film si Hollywood, si eta nana tenagaan kenaon. Nu kadua jelema teh nyangka marukan bagja jeung bahagia teh ayana dina ilmu. Kadienakeun mah jeung gelar. Nu matak kaum ibu teh tepi ka dulu pet nyawa hayang nyakolakeun anak. Mun di kampung kajen tempat galong, kajen coplok nongkrong asal anak bisa sekolah kadituna tepi ka boga gelar, dek insinyur, dek dokter anak, dek sarjana hukum. Dipecut anak. Di kapok loba nu ngomong di kampung makin bae jang gelanan eureun salah teh pamaneh teh keur ujian. Urang kampung mah tidak kitu ibu. Ari di mata mah tiba esok kituna teh. Satu budak kan keur ujian teh keur susah sina jauh ti pangeran nu susah jauh sina sumber kabungan. Cilaka ka mamaehan banyak ngaranna. Sarua we jeung budaya ningkahan balong atuh tinggal dikere. Malah keur susah nu kudu leuwih deukeut ka pangeran. Bubul pet nyawa. Menang ilmuna, menang gelarna. Sawareh menang, sawareh henteu. Da ilmu mah lain keur kasararea. Kan sakola di IKIP ayeuna di IKIP unggul tahun ieu teu kurang 12.000. Teu menang kabeh ilmuna jeung gelarna. Aya nu menang ilmu, aya eta nu boga ilmuna menang bahagiana. Teu saeutik nu ngaranna profesor hirupna tinu ku kasusah. Da ilmu mah lain sumber bahagia. Nu kapilu teh mah teh nyangka bahagia teh ayana dina pangkat, parebut pangkat tepi ka poho di temah wadi. Silih jongkokkeun silih fitnah. Geus poho di lurus kandungan. Pomok baraya sa tatangga mah. Silih jongkokkeun silih silakakeun parebut pangkat. Kenaon ka pamanting kana pangkat teh? Hayang bahagia. Menang pangkatna. Aya nu menang. Eta di mana geus menang pangkat, menang bahagiana. Teu saeutik jelema nu leuwih gede pangkatna leuwih gede susah. Nah begitu Pak Jali, kapan tadi ke waler duit, ilmu, pangkat, eta mah lain sumber bagja, lain sumber bahagia. Da sumber nama aya dina kariduan Gusti Allah. Duit jeung ilmu jeung pangkat mah kabeh alat-alatna. Lauk nama aya di balong, alat-alat nama keclik jeung useut aya di imah. Lain dina keclik, lain dina useut, lauk di balong ngan di alana lauk menang ku keclik bisa jadi ku useut. Bagja jeung bahagia teh ayana dina kariduan Allah, di alana ku saha ku jelema kunaon ngalana mun boga duit ala bahagia dina kariduan Allah ku duitna, mun teu boga duit ala kebahagiaan nu aya dina kariduan Allah ku ilmuna, mun teu boga ilmu ala kebahagiaan nu aya dina kariduan Allah ku pangkatna. Teu duit teh ilmu teu pangkat abdi mah boga jadi jaba miskin teh bodoh ala kebahagiaan nu aya dina kariduan Allah ku bodohna, da bodoh ge kecrik keneh, da bodoh ge useut keneh keur ngala kabagjaan jeung kebahagiaan nu aya dina kariduan Allah. Saya tak kalah na urang teh, ngalah bahagia teu meunang teh. Budak-budak bahagia lain dina tempatna. Kusim kuring sakali deui diwartosan ngalangkungan keterangan agama, bagja jeung bahagia teh ayana dina kariduan Gusti Allah. Naon bagus jali cirina? Bagja jeung bahagia aya dina kariduan Allah lain dina duit, lain dina pangkat. Tadi walernya.
bukti yang duit jeung ilmu jeung pangkat lain sumber kebahagiaan ditaluntik ku urang sadaya. Ternyata ibu duit, ilmu, pangkat ku pangeran teh dibikeun ka jelema teh. Ngan layahna di mana teu kebahagiaan tong amek. Nah maka gitu, sabab duit jeung ilmu jeung pangkat lain keur ka sararea. Perkara anu lain keur ka sararea diteangan ku sararea. Di mana teu meunang edan sararea. Kenapa saya nyebut kaum ibu nu hadir ya? Duit, nu kadua ilmu, nu katilu pangkat, dibikeunna mah ku Allah teh dibikeun ka jelema teh. Tek alat ku sararea, ngan di mana teu meunang tong amek da lain keur ka sararea. Dan udah bikin kasararea ku pangeran di alam dunia mangan dua-duana hiji susah kadua bunga eta mah rata dibikin kasararea sakali hiji susah kadua bunga eta mah dibikin kasararea rata duit jeung ilmu jeung pangkat mah teu dibikin kasararea numawi di mana ngala duit ngala ilmu ngala pangkat teu meunang tong amek da eta mah lain keur kasararea ngan lamun ngala bunga teu meunang kamu kudu sirik batin, naon sababna? Perkara anu dibikin ka sararea tapi ka kebagian, pertanda Allah penuh. Yang mau ibu balai tuang tuh, aya geus tong amek sing sadar kana katubogaan. Tapi lamun aya dahareun ibu hayang dahar terus sanggup diasupkeun kana bahan tapi teu daekeun asup ka jero malah utah deui, buru-buru bawa ka dokter eta mah tandana gering. Jangan maju susah ku pangeran teh dibikeun. Bangsa ketika Nabi kebagian bunga, tigarong badan ketika Rasul kebagian rusak. Nah, eta mah rata dibikin ka sararea, ilmu mah dibikin ka sararea, duit dibikin ka sararea, pangkat dibikin ka sararea. Sahabat nu dibere duit jeung ilmu jeung pangkat ku pangeran teh boga jali, rahasia Allah teh katayangan ka sararea, ngan mun geus neangan nyaan anak teu meunang tong beungeut da lain keur ka sararea. Nah, didinya silakan urang nyangka duit teh keur ka sararea lain. Kucing kuring tadi disebutkan di ikip ayeuna nu sakalung 12.000 nah jadi dokter anak sararea genep tahun anteng-antengan sekolah aya nu meunang aya nu henteu ilmuna tong amek da lain keur ka sararea kanu dagang di pasar atau supir angkutan kota rek butri rek kantor rek naon ku kapok kok kadinya rek bungong ketika nubukan jelema di sisi jalan rek naon da neangan duit wala duit keur naon hayang bagja jeung bahagia meunang duitna ka sararea aya nu meunang aya nu henteu tong amek da lain keur ka sararea. Jelema di Karawe, mau di negara atau di swasta. Nek ngalanang teh, ngalah duit, ngaliwatan naon pagawean, hayang naik pangkat, dulu ikut nyala ngalah pangkat. Ketika mitnah dapur, meunang pangkatna, ulah bener, aya nu meunang, aya nu henteu. Tong amek na pangkat mah lain keur ka sararea. Nu dibikin ka sararea mah hiji. Bunga kadua susah. Ara bunga teh pangeran kunaon Gusti ngalana? Jeung di mana ayana? Ayana dina kariduan kami. Kunaon ngalana? Ku duit nu aya di maneh. Nu matak ngalah dengan gunakeun duitna ulah carekeun kami ka Allah. Eta duit abdi mah Gusti aya ge ilmu, ala kebahagiaan nu aya dina kariduan Allah. Kunaon ngalana? Ku ilmu nu aya di maneh. Nu matak ngalah dengan gunakeun ilmuna ulah carekeun Allah. Teradu ilmu abdi mah Gusti ala kebahagiaan nu aya dina ridho Allah. Kunaon ngalana? Ku pangkat nu aya di maneh. Nu matak ngalah dengan gunakeun pangkatna ulah carekeun Allah. Abdi mah teu duit ilmu teu pangkat, jaba bodoh ge miskin. Ala kebahagiaan nu aya dina kariduan Allah. Ku bodoh jeung ku miskin nu aya di maneh. Sebab bodoh jeung miskin ge alat keneh keur ngalah kariduan Gusti Allah. Nu matak mawa bodoh jeung mawa miskinna ulah dibendueun Allah. Jauhan susah. Di mana aya Gusti? Dina bebendu Allah. Nu matak hirupna ulah dibendueun Allah. Gimana kalau sadar itu kakara lega hirupnya. Gede turun ke pasar Bapak. Subuh-subuh orang salat ke pangeran sujud laporkeun segala kasusah Gusti abdi nyuntun pitulung Gusti bagaimana pada anak bojo ngalar rezeki ka pasar. Terus poho ka pangeran lohor jeung asar balik maghrib boro-boro meunang untung malah ongkos keur balik oge aya nyopet da teu kudu anak balik dek ngala duit dek ngala bahagia dibelina ku duit mun aya duitna ditengen bolong ke trikna pegat uratna tong anak asal lauk mah ya kan tapi dek ka imah duit keur mayar boro-boro keur marah anak bojo tong ka imah heula penetuk lapor ka minta ngala duit kana mitahna lain bojo lain anak Allah subhanahu wa taala Allah minta ngala duit teh lamun rumah tadi ditanggal duit Allah laporkan kana mitahna kada perlu di masjid nun Gusti abdi teh bare maraban anak bojo di subuh tepi ka asar teu kekengingan boro-boro make jeung kuntung duit keur ongkos di perjalanan ge aya nyokot Gusti nyalakeun ka Gusti paparin abdi dinten ieu 1000 perak mah 4 meteran keur maraban anak bojo lapor ka Allah boro-boro minta duit kare budut minta kali sapatu ka Allah da moal bener Mikum tak salat tapi ka maghrib betul wae duit teh terlambat pertanda Allah teh mere Allah balik dari duit mana mah poe ieu mah alhamdulillah nuhun Gusti nyalakeun teh teuing sawios teh dibere duit kita saya meulikeun beasna we abdi da duit ge hakikatna mah pan keur meuli beas eta teh jelema teh didinya deui jelema teh utangna kaum ibu
Gerak ibu mamon kitu di mana-mana ge. Si bapak minta duit ke balanya ke meuli dengeunna, da kami mah dengan nama ditain mereka di jalan, maju nya apa mah. Da duit tujuanna. Ulah kitu, minta duit teh dibere, beasna Gusti. Mau dibere beas maneh mah. Alhamdulillah minyak tanah ge mahal. Teu naon teh dibere beas di abdi mah. Akal kejo we, keur marapan anak bojor tonton ieu. Mau dibere kejo maneh mah. Alhamdulillah hese-hese ka cai Gusti, usum hujan pari teuing teu naon teu barang dahar ge. Asal jag-jag we ka abdikeun. Kan tujuannya mati duit ketika KBA ketika nanti arah jaga guys. Tadi dia tiga enak orang mah. Jangan tak enak tujuannya teh arah jaga. Hari ini duit maka jadi mah ngamuk baik. Udah di kantor geus nganter di kantor buat ting kerja geus asap. Kamari boga dengeunna. Jatuh ka deuleu di jalan teh tubuhkeun ge. Sepeda saranekeun, gugrak bukakeun panto asa dek amwe. Ari di tempat pemajikan nyampak keur sae. Lalaki nu kurang dijahan mah teh panto teh dimainkeun. Gebro, pajong kanto. Gebro, gelas. Jungkirkeun kursi. Malah omongan kalotor teh kecil deh. Malah mitohan itu boga dosa ge pasti dibawa. Sia mah kuat inung sia, kan gitu ngomongnya teh. Jebret itu, jeger ieu, sentak itu, cengor ka dieu. Bakating wayang dahar, gagal kita. Kapan ieu PRT naruh ujang teh amak-amakan, hayang dahar bah. Geus daharna nu mata kamak kencan. Nah, ulun amak-amakan sebel inungna can asap bejo. Ngarana ujang dahar teh, ngarana jag-jag. Aya jag-jagna, nu matak meubeutkeun kantor ge aya. Atuh jag-jag nu aya we, keundeun heula aneun. Ngalah jag-jag bari miseunan jag-jag, jelema teh teh. Ya, untuk dipikir hanya tapi arah hidup, jelema. Tidak tahu itu semua. Model kaum ibu, ngalah dipikir sono bentar lagi. Bapana minta duit ke meuli Pak. Aya budak nu kanal salah batu lah tuh bapana. Ngara naon di make up tuh. Bari lambai na dicet. Ngara senengeun we salaki ka pamajikan. Cek salakina keun bae kami mah teu dibedak dan sok ka maneh teh. Enggak yang dibedak. Terus teh. Masih teu dibedak keun bae ari salakina sonoeun we. Untung kong gitu. Pak baru dak ora ayeuna. Rok ka pangeran bebe ganung Gusti abdi nyemkeun duit sing gede. Sing gede duit Gusti. Keur bekal boga pamajikan da oleh jaman lainna mah kajengkan kase paling eueuh duit mah terus sepun. Ke pangeran teh mali bere duit maneh mah. Alhamdulillah ngaraeung karong. Tapi geus teu dibere duit lagi. Asal awewe we sing daek dikawin ku abdi. Matak maneh mah moal boga pamajikan teh dak kiamat ge. Alhamdulillah gampang abdi tanggung jawab dina poe kiamat. Kenapa? Untuk bukan pemajikan ke umur-umur di asal mimpi nggak penting. Ulah salah sangka ngimpi kata ngimpi pun kan. Kaum ibu kadayana ku pribadi kitu-kitu teh lain nyarek pribadi ibu ulah beuki kana duit kan ala duit teh, ala ilmu teh, ala pangkat teh, singan ngalah teh. Untung menang tong ambak da lain tujuan eta mah. Eta mah ketrik, eta mah busuk, eta mah alat. Keur ngalah bahagia, ngalah bunga di dunia jeung di akhirat. Kena naon jadi bere duit aja asal bunganya dipikirin kena naon. Ari urang mah nyata kana duit we. Malah urang teh rada katepaan ku cara urang Eropa. Munculna urang ayeuna mah katepaan ku sistem ekonomi sekularisme. Kan urang mah biasa ari nyebut milik teh kana perkara anu ku urang diaku. Lamun aya duit nu dihanapeun kasur eta da milik abdi mah. Menang duit 10.000 bet kabawa 5.000, nu 5.000 dibagikeun atawa didahar, ieu milik abdi mah nu 5.000. Lamun beunghar aya duit ayeuna 10 juta, atuh di jalan maruragan ayahnya 8 juta diasupkeun ka bank eta milik abdi mah kitu pokoknya kali itu milik mah sanes eta milik mah sagala rupa rezeki harta bangga nu digeus digunakeun dina jalan nu dipikarito ku Gusti Allah eta milik mah maleungit sama tepi ka kiamat ibu kapan angwan dina lemari 20 cek ibu teh eta milik abdi lain ta baju nu dipake ngaji ayeuna milik mah jadi saksi tarasukan ibu teh dina poe kiamat teh cek baju teh abdi dipake nutukan oratna bahasa ibu keur ngaji eta milik mah ibu boga duit 10.000 dianggukeun ka nu musafir salawe perak ta eta milik ibu mah nu salawe perak maleungit pamah pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah engke video na ditemongkeun satungtung jarum kahadean nu numbrak jeung nu nyumput katemong eta milik ibu mah hanya tah jaga apa tujuan kahadean gede wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran da video goreng takutna itu kan kesalahan aing masa keur ngoracik ieu teh aing masa heureuy jeung tiba-tiba bangdak teh aduh aya videona milik urang mah nu geus digunakeun dina jalan dipikaito ku Gusti Allah habak ibu tuang teh ibu teh milik mah nu geus asup kana beuteung lain milik mah nu geus jadi gagagna coba ibu teh salat dahar nu dipake salat eta milik ibu ari dahar teh dipake ngagarong eta milik ibu ketembok gagag perut daharna nu dipake nyen kajahatan jadi milik mah segala perkara nu geus digunakeun moal leungit ketika kiamat
Ini paduit jeung ilmu jeung pangkat teh sadayana dek dipake ngudag-ngudag kariduan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngeunah ibu menang kariduan Allah. Ngeunah. Nu matak ceuk nu paling termah ceuk para ulama-ulama kaum muslimin hirup anjeun teh saya kajaba tujuanna iwal ngudag kariduan Gusti Allah. Tapi kapok disebut ku basa khusus yang tujuan hirup kaum muslimin mah kaya kajaba imal teh rek ngudag-ngudag mardho billah. Rek ngudag-ngudag kariduan Allah. Ibu salat lain dek meuli sawarga. Ibu puasa lain dek ngahalangan neraka. Abdi mah puasa salat zakat jeung haji teh lain dek meuli surga lain dek ngahalangan neraka. Rumah sakit kita we ku Allah. Namun nurut-nurutin ka Allah teh kapan abdi hayang dipikarido ku Gusti Allah. Ari Allah geus ridho mah da perkara nu dimahalkeun jeung nu dikorekeun kabeh ge dibikeun. Dari alam dunia teh moal lain upang mahal-mahalna iwal ti kaum ibu istri. Tapi ka dimahalkeun ku agama ge lalaki mah orang teh ukur luhureun pusat di ka anak pun tukur. Apa we mah bakating kumaha? Orang teh pan sakabeh awak bakating kumaha? Tapi sakit awewe mah, hari halal jeung kalakina bari awewe naridoan, panggal teh teh kalakina aya tangga butuh. Tidak. Mudah-mudahan dari itu Allah. Sawarga aya dina ridona, neraka aya dina bebendungna. Abdi salat lain dek udag surga Gusti, lain dek halangan neraka Gusti. Abdi masalah teh rumah sakit kita. Pangna abdi nurut aya kajaba bawa ningku hayang dipikir itu ku Allah. Ari Allah geus ridho mah dek mere naon bae tadi sim abdi nyumbangkeun ka Allah da Allah mah salah sok mere. Jadi sawarga mah soreng katingali tina tujuan hirup teh udah beda Allah, sawarga mah lain tujuan eta mah akibat. Akibat eta mah. Sawarga mah cara kahampangan mah lain tujuan, akibat. Da teraya teh mah sejak ulang minum sablek merah kiihna gede apa? Minumnya sing teratur engke ge bijil sorangan, oke. Cai mah sudah jangan baheula mah make bahasa suluk. Ari make ridho Allah menang ridho Allah mah ujang masing hirup mah tetek ngadolan dina kolomeran ge ngeunah we. Ngeunah. Tapi sebaliknya kajian bro di jero dipantau rezekina ngalayah di tengah imah jauh tina kariduan Allah mah eueuh geunahna. Malah make bahasa baheula teh kajian cicing dina sawarga Gusti ari ridho Gusti mah eueuh geunahna manya di surga teu geunahna. Bahasa suluk kajian ngamang dina neraka ari bareng jeung ridho Allah tetep we teu karasa deurina. Maksudna mah kajian sagala aya ari teh dibarengan ku kariduan nu boga alam dunya mah da eueuh geunahna. Tapi kajian dahar sore teu isu ari bareng jeung ridho nu bogana mah geunahna. Kudu kumaha jelema sagala aya nu cicing di imah penjara. Di situ percaya cing arah mangka bancai itu. Cuma ibu macam punya 1 juta bancai. Urang rata-rata boga imah teh genep 8 ka ada pangrajana di lemur teh. Di bancai mah jaga sisi jalan padang teh. Barangkali didinya ibu jeung bapak itu kudu nyawa. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 15 tahun saumur hirup teh. Moal haru biru sabetahna cicing didinya. Dek naon gawe? Da moal gawe tinggal sare jeung dahar. Pan eta lain jelema teh tapi kasil salat hayang ulah anu ngaganggu teh ka didinya. Tinggal sare indah. Nah di mana daharna pokok kali? Asa kudu serius. Salaparna dibere. Ari baju sasoeuna diganti. Naon gawe? Sare jeung dahar. Atuh da nomrak teuing dinya mah abdi teh di imah sok numput ada anu nagih teh tong susul lumputan. Boro-boro utangna juta hiji juta 2 miliaran gitu idin anu nagih ka dinya. Raja leutik ilmu cicing dinya mah. Nu mawi budak sok rewel atuh ngaganggu teu bisa sare ti beurang. Boro-boro budak nu rewel indungna nu bager ge teu meunang ngaganggu salakina nu aya di dinya. Da kumaha da lahiriahna mangeunah cicing di banjoi mah. Dahar teu kudu meuli baju teu kudu dipikir nu nagih moal aya pamajikan moal rewel budak moal ngaganggu. Tinggal sare jeung dahar. Nya tidak padang teuing pokok jali eta mah imahna. Abdi geus kebayang kieu tengah peuting geus kolot mah tong teueun ka mana-mana ge dianter. Malah nu nganterna ge moal bedieu. Ka mana sok dianter kudu moal bedieu teh lain pejabat gede nya. Gubernur, jenderal, menteri di mana ini can depan sapi jaga ku tentara. Didinya ge bisa jaga. Raja leutik ku cicing didinya mah. Betah cicing di bancai. Laya dongengna jelema nu betah cicing di dinya ngarni batina ka pangeran teu betah Gusti abdi hayang dikeluarkeun ti imah nu badag saperti kieu. Kapan sagala dibere jeung sagala aya teu betah. Hayang keluar Gusti. Naon sabab teu betah hayang dikeluarkeun. Sabab cicingna di gedong nu badag teh teu dibarengan ku kariduan nu boga gedong. Saha nu bogana teh jelema. Jelema nu mana nu nyekel kakawasan pamarentah ngaranna. Nu make teridoeun. Dong nu si eta ngalanggar aturan nu boga gedong. Cek nu boga gedong teh kami terido kasihan hubungan sia ge terido kana aturan kami teh cicing di gedong nu badag nu kami tapi kami terido ka maneh teu betah. Cacat teu dipikarido ku jelema teu betah hirup. Komo mun teu terido teh ta lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Raja bumi jeung raja langit lamun terido naon meunana hirup. Ridho Allah. Dibanjai da kudu kumaha senangna tapi teu betah yang dikeluarkeun. Tapi aya dibanjai jelema nu mung dikeluarkeun. Malah mun dikeluarkeun teh ceurik setan. Mong abdi mah betah cicing di dieu teh betah. Mong dikeluarkeun. Cacing karyawan. Ay nari nu digawe kitu teh cicing di dinya. Sarua we ti bangsat leutik tepi ka garong jadug katut pagaweana aya di dinya.
Tapi bangsat mah adu belajar hayang dikeluarkeun da betul. Adi polisi mah mung dikeluarkeun tidinya. Betah mah cicing dibanjai. Da cicing didinya nage dibarengan ku kariduan nu boga ban. Nu boga banjai itu pamarentah ke polisi kami ridho ka maneh da maneh gabungan ridho ka kami. Tek unggal bulan copot duit jeung beasna, 4 bulan sakali ganti baju jeung sapatu, 3 tahun sakali naik pangkat mun eueuh halangan, maneh paes tonggan diwaan pensiun ke anak jeung incu. Kami teh ridho ka maneh teh, da maneh ge ridho kana aturan kami. Ngeunah nya bunga. Cacat cicing dibangkreunna. Masing dahar sore ente isu baju kamal tepok ti ditu ti dieu nikmat we ari dibarengan ku kariduan nu boga bumi jeung langit mah kajenting gedongna sigrong mobil ngemplat duit menumpuk di bank jeung dahanapeun kasur eueuh ngeunahna lamun jauh tina kariduan nu boga bumi jeung langit nu matak bakating ku biji poho nu maha suci temong-temongkan ku Kangjeng Nabi tapi ka disunatkeun tikar sasalat sakali mah nun Gusti salat abdi puasa abdi zakat abdi, haji abdi, tani abdi, dagang abdi, jeung usaha abdi. Sadayana ge Gusti aya kajabi iwalti dilakukeun sote lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, begitu panggali sunatkeun ku Rasulullah. Mere perhatian ka kaum muslimin khususna kaum muslimat, ka manusia umumna ulah salah jeung ulah nyimpang paniatan dina ati. Boro-boro make jeung ibadah nu langsung kaya ning salat timimiti hirup tepi ka kaya dina dak tindak-udak iwal di kariduan Gusti Allah. Ngan Allah moal mikarito ka jelema lamun eta jelema teu cicing dina jalan nu dipikarito ku Gusti Allah. Dek mikarito kumaha? Dek mikarito kumaha? Sakali deui tujuan hirup muslim mardatillah nyaeta kariduan Gusti Allah. Urang hayang hirup dina ridho Allah, hayang pae dibarengan ku ridho Allah. Mun beungan hayang bareng jeung ridho Allah, mun miskin hayang bareng jeung ridho Allah, mun pinter hayang jeung ridho Allah, mun bodoh oge hayang jeung ridho Gusti Allah. Kumaha tu pagergali? Semua dari dinya tempat, na sumber na pandina kariduan Allah, kebahagiaan jeung kebahagiaan. Sun abdi anjing mah dek ngalah, tak geura ala ngan wayahna sanajan ibu boga duit, boga ilmu, boga pangkat keur budak-budak jeung keur ngalah kariduan Allah, moal dibere ku Allah teh. Lamun duitna, ilmuna, pangkatna kabeh sawadeun Allah, tegasna teu dipikarito ku Allah. Lamun hayang meunang kariduan Allah, wayahna urang sadayana kudu aya dina jalur nu dipikarito ku Gusti Allah. Seueur jalanna mah. Jalan pikariduan Gusti Allah. Aina ge ngaji awan-awan bae pandai kundak ridho Allah, we. Kundak ridho Allah, urang salat hayang menang ridho Allah, urang puasa hayang menang ridho Allah, urang mengaji hayang dipikaridho ku Allah, urang ngalayanan suami hayang dipikaridho ku Allah, ngalayanan garwa hayang dipikaridho ku Allah, urus anak hayang dipikaridho ku Allah. Kan kitu? Kadain oge. 1 juta jalan pikeun mun meunangkeun kariduan Gusti Allah. Namun bisa gedeun eta anu sok kateler-teler teh nu Allah dititip-titip. Jalan nu bakal dipikarito ku Allah teh taya kajabi nu paling pokok mah Ibu disage dengan ibadah pribadi nu pokok. Naon jeung kahiji tanggung jawab ka dirina jeung ka kulawargana. Ka anak, ka bojo, lamun lalaki, lamun istri, ka anak, ka salaki. Sadayana digiring. Misalnya cewek ibu teh jadi ahli ibadah, di bumi ibu teh hiji we pembantu ibu teh nyawan ibadah tapi cicing di imah ibu, wayahna tarima panyepreti pangeran ka ibu. Wayah. Mau kan yang dina danget kiwari keur usum boro-boro pembantu jeung batur salemur ibu. Biasa leutik salaki ka pamajikan kemetu ngajak bener. Kemetu ayeuna teh keur mujuna kalengitan ku harga sabaraha. Harga kiai leungit hargana ketika ngomongna 7 jam pidato, da teh kadenge. Santri keur leungit hargana, inung bapak keur leungit hargana. Dihareupeun anakna ketika hampir jagle, inung bapak nyarek anak hare-hare. Keur leungit hargana. Nuka tidak jalan nu bakal dipikarito ku Allah, nuka tidak dititip-titip ku nu suci, awas titip. Anjeun diri anjeun sorangan, titip anak anjeun, tanggung jawab anjeun. Mangkaning kiari keur meujeutna. Kumaha geus sakitu kaum ibu sadaya dina ieu pangajian, urang saeutik we urang mah. Ayeuna urang ningkatkeun ka daek dek udah ridho Allah teh urang ngagilingkeun putra ibu, sina nyahoeun harga indung mah, sina nyahoeun harga bapana. Putra ibu teh sing uningan, boga indung teh ieu hargana ku aing wajib dihargaan. Jeung anak teh ieu bapak aing nu ku aing wajib dihargaan. Sakitu teh geus gede ibu teh ibadah teh tanggung jawab ka putra teh, insyaallah Allah bakal mikarito. Bakal mikarito. Ibu kawan putra, ka putra teh sing nyahoeun ieu teh indung aing. Aing wajib tanggung jawab. Cek putra teh ieu teh bapak aing nu kudu tanggung jawab. Lain tanggung jawab hareunana wae, tanggung jawab harga dirina jeung tanggung jawab kehormatanana. Ya budak ayeuna geus teu pada hayang hargaan ka indung bapana. Lamun indung bapana leutik mah da ka jeung ngaku ka batur indung jeung bapa teh. Tah itu nu lepat teh. Tawa kendalakeun budak lepat urang we. Naon lepat nanti ibu teh aya martabat jeung aya wibawa di paeunan putrana. Nama kita aya wibawa lepat ibu ku anjeun gongan baheula ibu teu mesti ngahargaan ka indungna jeung ka bapana. Kan Kanjeng Nabi da dawuh kitu, ti kami anak anjeun.
Ngan lamun anak teh nyata anjeun eta teh wayah lamun anjeun teh nyata anak. Ngan lamun anak teh hargaan anjeun eta teh ponan anjeun bareta teh kungsi hargaan inung bapa anjeun. Teu kungsi harga. Tah sakedak bae na bade mayunan lebaran eta teh kasempatan nu pangsae ngakeun ngadidik anak. Dipingping ku ibu. Komo lamun bapa geus aki-aki mah anak teh geus teu percaya hargaan justru didinya. Sakali deui tah dek lebaran sakedak deui manfaatkeun ku ibu sareng ku bapa. Anak teh sing teu kaboga keyakinan dek udah itu Allah itu. Cek anak teh, inung aing bapa aing hina luar biasa. Ukur tempat panghinaan batur di mana dina undangan batur mengajar parasmanan bapak aing ukur diuk di dapur di mana dina pasamuan bapak batur mah jeung indung batur ngadajar jeung jelema nu hormat deui bapak aing mah jeung indung aing ukur ngumaan wadah jeung ngomean susukan eta teh anak teh sing ngarti teh ngan moal hatam ari teh dipapatahan ku ibu ti budak keneh cek anak teh keun ka bapak aing jeung ka indung aing teh batur nu ngahinana aing nu dek hormat mah anak nu kudu tanggung jawab leuwih kieu eta kitu peta ku indungna dididik bade lebaran bade jumaah bade deketanana dangkanan talaki geus pikun teh ari geus kolot mah panjelema teh balik deui ka ngora kan balik deui ka orok tapi orok mah sanajan kieu di mana-mana ge di ciuman we sararea ada kan boga dosa da aya di lemah nu kaki-kaki geus pikun make jeung ngalembaran deket kita yang teh sih ngan makan lagi geus pahili jeung ora inu keur juru dangdanan ku ibu teh salaki teh sokot anak nu panggedena jeung nu pangleutikna ujang dek jumaah bapa maneh barengan ku maneh di sampingan ku ibu bisi bawang di tukang nada geus pikun mah teh nyaho di masa laki ke rumah Allah kaboga ilmu seperti ayah ini ke masjid merangan maka senal sisirangan nu kenca tak katuh nu katuh ka kenca kapayah ngagigir kumis hiji dua bari pinuh ku bodas kuntu geus tadi kosok na ku tinggal hiji leumpang ka galongan kampret tujung mulut di seseuh kancingna geus aya genep di kurupana nu kongeng nu hejo nu bulau iga lantang siga gampang takaeun suku kadaplak persis meuling mentas katunggak samping bolong bari digalengkeun di sisi meujeun dawe batur ngahina tapi salahnya indung mah jeung anakna bongan penghargaan ka lakina anu rek diudag ridho Allah rek dipelbahkeun ridho na Allah da jalan nu dituduhkeun ka Allah geus dilengkahan dakwah hese na ibu dangdanan ku ibu rek ketek disinjangan abah ke urang mere saheula tadi ujang ku indung mah anak sieun teh itu cek masa modern mah metode persuasif contoh lisanul hal syahidan sisiran salaki teh ku ibu geus kolot ya omekeun papeahna kancingkeun bajuna ke abah urang sampingan heula beuberan sampingna ieu senalna anjeurkeun ketika pantok rek ibu timbang terima ka anakna ujang bawa bapa maneh ka masjid teh jengeng ku anakna kajan hina kumaha cek anakna rek batur nu ngahinana aing nu ngamulyakeunana jadi ketika masjid punten ka batur punten pun bapa bade ngiring calik di dieu ya robbana kira-kira entong jelema cacing ge bakal nyingkir nu budak bola nu kitu ka bapana punten pun bapa bade ngalangkung anu ku batur dianggap hina teh atuh anakna dijieun raja mangga abah di calik cicing di tukangeunana sadiakeun saku tangan bisi batuk teh bisi naon teh keringetan susutan ku anakna di tukang sama kid eta bakal ngiblat ka di lemah nu kitu cek batur teh hina lahirianna eta budak teh tapi pohara ka bapana teh saengna telak masan jadi susut balik di masjid tuntun deui bapana da ka imah awas ya anakna kudu ngarti misalna di jagalan dipegat ku jenderal 7 likur bintangna abah kali pula ka dieu urang ngaleut heula jeung kuring we ieu rokona bah ieu kopi susu bah jawab ku anakna dan pikun mah asa ngartina kumaha cek anakna agung punten hatur nuhun jenderal sanes teh bade nampi namun widian kisim abdi bade karompok heula pun biang lantasan di karompok engke bade ngadegeus ka dieu da make ngalangak jenderal ge lawan lain era ku budak era ku Allah lain ngalak tapi hargaan inung di imah ngalepaskeun bapana ka masjid cek batur teh kali kala ka dieu tengkung pengkong jawab ku anakna sakedak bade wangsul heula pun biang lantasan di karompok kulung teh salaki nu pikun teh digoneng ku anak ditu boga sarua saraya tu boga ketika lawang disambut ku ibu assalamualaikum cek ibu ka salaki nu hina cek batur teh cek salaki na waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cak sukuna kana bang barung alhamdulillah ilungna geulak susut ka sareng salakina hareupeun ilung anakna geulak goneng salakina gek kalikeun dina samad bapana teh aya naon-naon itu ngan sakieu buktina teh geurang ngaleut ka dina bukakeun caina nu dina gelas teh cai herang nu weureun insyaallah kuring teh dek nangani rezeki aya nu ujang atuh sadayana naon keur abah eta kana peluk munjungan ka salakina sing boga kayakinan ibu ku peulihan salaki aing teh ku batur dihina ku aing rek dimulyakeun kada peluk nyuh kana lagunan salakina bapana hampura kami ti jumaah kamari tepi ka jumaah nu ayeuna urang teh peulihan di alam dunya hina piraku di akhirat kudu hina 2 kali cek salakina kami nu kudu dihampura ku maneh teh anak walajo kabeh nu awe jeung laki da kudu awe kami kakara cengkat indungna kedepuk anak ka indungna ma lahir batin abdi teh ngarepotkeun emak teh ti keur dilebet katulangan keneh wa wasainal insana biwalidayhi cek anak teh hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini mati adu belajar ngandung di simabdi teh abdi lahir ke alam dunya ngondang kocak dengek dan kita ngisma abdi hidup di alam dunya 2 tahun si pinaruh mah disadak ku abdi wa fisaluhu fi amaini upami teh mah teh ngampura ka abdi abdi teh ugi dunya rugi akhirat mah cek anak teh kumaha cek indungna dihampura ku emak jeung ku abah
tapi bisa balik na mah hampura ku maneh emak teh teu bisa nyakolakeun teu bisa makan rengkeun mun maneh bodoh teh emak nu jadi sabab lantaran emak miskin emak tidak ulah nuntut emak di kalian Allah jaga dina tanpa hisab entan usik eta usi ibadah nu kitu teh malaikat bakal turun kabeh hargaan jelema nu kitu tanazzalul malaikat war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam nanda ya Allah ridho ka jelema kitu di mana Allah ridho sagala nu dipikahayang dibikeun ku Allah Rabbul Alamin. Kaum ibu kaum bapak sadayana ku panginut simkuring kaya kajabi iwati ayeuna urang ngaweuteurkeun deui keyakinan iktikad jeung akidah urang sadayana awas ibu ti mimiti hirup ketika paeh aya nu dituju urang sadaya iwati hayang meunang karidhoan Gusti Allah catet dina mana ngan Allah teh moal ridho ka urang teh lamun urang hirup jeung paehna teu ridhoan Gusti Allah kade lain dina duit lain dina pangkat lain dina ilmu ibu lain sumber kabagyan teh ayana dina karidhoan Allah ayana ari jelema nyangka duit jeung ilmu jeung pangkat ih lain ulah tek ala duit ala ilmu ala pangkat tapi da lain tujuan ya mun teu meunang tong amak da lain kertas karya rutina uraian simkuring tong panjang-panjang deui cukup simkuring dan keyakinan insyaallah tepi kana hate kaum muslimat nu hadir di dieu tayang hatena kira-kira jelema nu ipis iman ka bina-bina lamun teu rumaja kana kesalahan-kesalahan nu simkuring dikapayeun tadi da lain ibu unggul masalah teh kokojona salah simkuring Lumawi ieu urang simkuring nu bener eta teh tina agama nu kaliruna mah tina kakaliran simkuring sorangan mugi-mugi Allah ngampuraneun Gusti awan-awan bae mah Gusti teh nyebarkeun agama Gusti atuh paling henteu santuntunna jelema nu geus ngucapkeun sahadat teh ngaku-ngaku Gusti akina yang loba pisan kakaliruan teu bisa ngalaksanakeun amanat Gusti boh pribadi boh umum kumargi sakitu lautan hampura Gusti kuturkeun pangampura ka abdi Gusti sadaya sok urang barengan ngadoa jeung simkuring sing ikhlas ngadoana tuturkeun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika wa tamama ni'matika wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika wa tamama ridwanika salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah amin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ighfir lahum warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh